siang, Pak. Lihat anak buah saya. Lihat Kemana, Pak? ke arah Pedaringan. Jauh dari sini? Jauh. Oh ya, makasih, Pak. Bos, urang ka dieu teh rek eta rek nyieun acuk hanet soalnya tiris di dieu. Bisa teh? Bisa lah kalau dewek kukur lah. 1/4 kali 6 2 angsulan 2.500. Geus lah. Nama di kilo heula, Bos? Oh sok. Kona mah bawa lah. Antara poe Kemis jeung Rebo lah bawa. Ulah keneh kerja ahad. Hese atuh baju haneut mah kaena ge. Pokokna mah urang mah yang warna buludru nya. Yang warna ungu pokokna mah nya. Insyaallah lah diekspor di Eropa ke diusahakeun. Nah, gitu we heula nya. Eta Bos tipnya. Oke. Ya mulang heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kemarananya Bu ieu teh. Muhun duka kamarana gerapa? Pas areureuh kitu nu arudur teh enak mah. Ah bapak mati asa wae. Kurang nih iseun tadi teh. Sabar we heulang ke bakal aya pasien ka dieu atuh Pak. Nu berobat. Panggil we pami aya pasien nya. Muhun siapa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalau sebat Pak. Bu, pada Mario si bapak. Kunaon Dek? Ya si bapak teh gering koneng. Saha namina? Edi Tansil nyeta apa bapak sorangan. Dayak Bui Sabaraha usia anak? 37. Siap. Muhun nya antosan di ruang tunggu. Di ruang tunggu. Muhun. Bapak Edi Tansil. Mangga kaleureun. Mangga calik, Pak. Dek, tong ngiring di dia di luar we. Oh, Antosan nya sakedap. mohon, Pak. Naon Pak nu karaosna? Ieu teh karaos ieu we ieu. Jeung ieu tah. Mohon satu orang parios heula. Anggo lihat lah, Pak. Kemarin Bapak cobi sebentar. Cobi jaketnya buka lagi. Nih, cobi. Kuatkan ke jantung lagi. Terus nuang naon dari Bapak? Foto tadi teh. Oh, jeung ditergos deui. Iris Pak depan ieu nyeri ieu. Ieu teh ngawempet teh 2 papan. Oh iya, tapi teh namanya teh di parios mah aya gejala koneng gitu. Gejala koneng. Muhun. Gering koneng sorangan. Muhun. Tah jinten anjing mah seueur nuang genjer, Genyer, sintrong, sintrong, eutna we cai jahe. cai jahe. Muhun ame haneut kana Jahe nu eta nya nu panas eta. Muhun. Nya. Ya. Sok aya nama mun ke dipasi obat di paling ditu. Nya. Si Engal Damang. Amin Pak. Nuhun Tong nuhun. ditergos juga maling atuh. Apa abi teh Pak? Ieu teh mantan bangsa. Terus sieun Bapak sok nama si Engal Damang ya, Pak. Nya Pak. Ya. Atur nuhun Pak. Muhun mangga sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah kitu Bu kitu. Gering koneng. Oh, teu mang koneng Bapak teh. Gering koneng. Tanya panu ieu kapsul. Ya. Anu warna biru tablet. Nya. Tah anu kapsul ngamamna 3 kali sehari saat acan emam. Decan mam Bu. Anu tablet 2 kali sehari saat tos emam. Nya. Satu kopi bias Bu.
Nyak mah bapak weh. Asal sehat bapak Nya tuh buah nuhun ya. Nuhun. Tinggal sehat pak. Ya, yang engal iya yo. Damang Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nunggu aya pasien teh. Nuhun. Pak, ka dieu geura aya sahur? Nuhun kumaha Bu? Kumaha Bu aya naon? Sahur namanya di dieu teh bakal ngayakeun pemilihan calon kades. Oh, gitu. Tah bapak kedah nyalonkeun sebagai kades di desa ieu teh. Pokokna mah bapak panghededna di dieu. Dokter nu paling berjasa di desa ieu teh. Mohon. Siap lah. Kurang nyalonkeun ya bapaknya. Da idahna bakal loba nu milih ya. Ya, kayaknya Pasien-pasien banyak. nuhun. Lumayan tambahan lah. Jadi kepala desa beren. Oke, ku Kurang abi. nyalonkeun we. Oke, ku abi diwartoskeun ka tetangga abi, Ya bener. ka wargi-wargi abi we pokona namanya nu aya di desa ieu teh. Ku abi diwartoskeun bapak. Kapilih ya. Nuhun. Manyatein ke kapilih lah. Kan bapak meren dokter di DT hiji. Paling berjasa di kampung ieu mah. Panghededna we pokona mah bapak mah. Pokoknya optimis lah menang jadi kepala desa. Nuhun. Pokona mah bapak paling berjasa di desa Lambaran Cerita ieu. Ya siap. Panghededna we Pokoknya pokona mah mah. nu gering koneng gering naon sina init milik pasti nyeblos Oh, bapak. pasti atuh Pak eta mah Ya. ku abi diwartoskeun. Siap. Ya gitu atulah ya. Kewe urang nyalonkeun berarti mun ka Pak RW Nuhun. ya. Pokoknya mah optimis urang menang jadi kepala desa. Pokona mah ku abi Siap. didoakeun. Pokona mah abi bakal jadi tim suksesna bapak. Oke. Siap Pak. Aduh. Anak emak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah di mana tuh? Pan geus usaha. Usaha-usaha teu ngarasakeun bunda di dieu sorangan. Kumamun aya nu nyulik ayah. Moal beratun nu nyulikna dia atuh. Ah, ayah mah bisa wae. Alah ayah. Ieu tinggal. Alah, sedede. Duh, saha teh Isa? Si Utun. Hek cium atuh, menyaheun kena ka ayah. tuh pan bieu ge geus. Ka bunda mah puguning atuh. Amun budakna awewe rek dengaranan sabun. Jessica Wilona. Nya aya ngaran budak alus aya indungna emeh. Nih mah. Lamun lalaki cek aya saha? Rapi Ahmad. Rapi Ahmad. Kabayang budakna Rapi Ahmad. Ai bapana Ayep Suha. Atunya kembali. Kudu beda ti kolot Embung, budak mah. Mun lalaki mah dek Dadang Sunandar ulah anggeus aya. Aya nu eueuh. Ayep Suta dilebak. Sanya Ade embung nundangnya teh nya. meye. Ku masih maye. Tuh naon atuh? Engke we ku masa brolna. Ulah nurutan si ayahnya tinggal itu. Itu. Ben si ayah mah nya hideung, nya bolotot, nya baik, itu baik. sangsara ka dieu amit jabang bagi. Naon? Tit, Naon ai maneh? tit. Naon ai? Lu kini kan. Mau cara apa ya? Baik, bun. Pencatan heula mah. Sok pencetan. Asalnya, bun. Geus pencatan. Sok. Ayo tuh bun Tapi bunda teh haus. Sia ayah teh ngarasakeun pisan ka aing teh pan kereuneuh. Urang hayang kitu pan aing teh itik eungap. Cara kitu bisa ayah teu mikir.
Bae aimbung mah. Tempo. Ieu naon? Aya da bunda mah wadul bieu teh. Ieu naon sok? Teu aya da bunda mah bieu mah heureuy aya. Hayu. Heula. Naik ojek ge mayar heula. Aya. Gitu atuh. Ayo tuh, Bu. Buru. Ayo atuh. Akang. 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 Kang. Nih. Masakan keur nu tante Iya, abdi nyanak bekal kanggo akang. Paham cikan. Pang heula. Ya, akang. Cenah mah ngadangu ti tatangga. Desa urang teh desa lamaran carita rek ngayakeun pemilihan kades. Gitu. Heug akang nyalonkeun, neng mercayakeun ka akang. Pasti atuh akang rek nyalonkeun atuh. Tahun ayeuna mah. Neng rek ngabejaan tetangga supaya ngedukung akang. Bener. Bejaan nu lain pokoknya akang rek nyalonkeun ya mah. Ari didukung malah. Ulah hayang kaelekeun ku pemilih nu lain. Wah, sok akang asli bakal nyalonkeun ya mah ya. Tapi bener didukung ya. Didukung pisan ku neng mah akang. Bejaan kabeh tetangga tuh pagawe di waktu itu bejaan. Siap Dukung akang. gitu. Siapa tuh urang nyalonkeun? Nya atuh ulah naon? Ulah hayang kaelekeun ku pemilih kades nu lain. Salah nya ayeuna. Duka Nyalonkeun, da saurang mah seueur cenah akang. Oke. Jadi nyalonkeun geus mantesnya jadi kades mah nya. Kudu menang akang Wah. kudu dukung. Menang atuh. Mun teu meunang awaskeun sia. Ayo lah, mending disaung lah. Hayu. Panas di dieu mah. Ya, akang. Hah? Kudu yakin. Kudu akang teh bahwa akang teh bisa jadi Bisa. kepala desa. Siap nyalonkeun kalah mah Kade eta mah. akang. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Dan berhubung cuaca sedang tidak bagus, siswa-siswi boleh memakai jaket ya? Ya. Mengerti? Mengerti. Karena Bapak takut kesehatan kalian terganggu ya. Sebelum pelajaran dimulai kita absen dulu ya. Adi Setiawan. Hadir. Alisa Dian Nurani. Hadir. M. Rafi Fahrijal. Hadir. Segitu aja, siapa saja yang tidak hadir? Ya udah, sekarang kita mulai pembelajarannya anak-anak. Ya. Ya. Buka bab 1 halaman 14. Ya. Ya, Pak. Ya. Dan sekarang kita belajar baca membaca. Are you ready? Ready. Okay, thank you. Siap anak-anak? Siap. Oke. Siap anak-anak? Siap. Ini
bagus ya. Oke. Ini Bapak ini gitu. Cobain. Ini coba. Tolong tengoknya yang bagus ya. Ya. Ini. Bukan itu. Ini. Oke. Ini. Burto. Artinya yang bagus burto. Oke, sekali lagi. Ini. Burto. Yang bagus burto. Oke. Baik sekali anak-anak. Coba sekali lagi ya. Ya. Ini. Bapak. Burto. Ini. Bapak. Burto. Oke. Kalian anak-anak sangat baik sekali perkembangan pembelajaran hari ini. Dan pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Untuk yang tidak hadir tolong dikasih tahu ya pembelajaran hari ini untuk ini Bapak Burto. Oke? Are you ready? Thank you. Pegawaian loba cacakan mah honor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ubed, kadieu. Mana? Kadieu cali. Mana? Naon, Bu? Kadieu. Aya naon itu, Bu? Ibu ngadamu aya warga di masyarakat Ya. bakal aya pencalonan kepala desa. Kepala desa. Pak Ubed kudu nyalonkeun lah. Pantes gitu, Bu. Pantes Pak Ubed. Pak Ubed teh di kampung Lambaran Carita teh pangkasepna, pangteladana, panggagahna we hedet we pokona mah. Ari kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh aya naon? Kadi gara bisa kadi ya. Aya naon ieu? Cari kenapa bisa? Sakit kita. Gara bu cari-cari. Iya aya naon ieu teh aya naon bener bari kieu ih. Pan Pak Ubed teh nya bade nyalonkeun janten ketua. Kepala. Calon kepala desa. Oh iya, calon kepala desa cenanya. Ayo orang dukung ku arang atuh. Ieu tos gagah kieu ih. Muni pokona mah kieu. Pokona ulah mundurnya sunya Pak Ubed. Hedet pokona mah. Ari kitu carana mah panginten abis siap lah. Pokona Siap, Pak Bu, Ubed abdi mah. ulah ngecewakeun Siap. Abi sebagai tim sukses Siap. Pak Ubed. Anu urang salaku gunung honorer kudu berharap Kalau gaji kesana, naik. iya, kalau kesana biasa disampaikan langsung ke dinas gitu Atuh Kak. eta mah Direksi. komonya nya capek-capeknya ngajar Siap, ngabagi Bang. ilmu. Pokona mah kudu keluh kesah masyarakat jeung guru-guru teh tercapai. Oke. Kieu wae gawe teh aduh. Pindah itu gawena. Mulai. Kieu wae aduh. Capek. Jumpa majikan reuneuh aduh. Emang ada sabaraha bulan? Salapan sabroleun. Broleun teh ya tuh. Ibar saling ngagajrug eta paterek itu. Nah, nu poe ge jadi. Wah, edan gitu. Alhamdulillah. Biayana ya teh kituan teh. Nya mikir-mikir deui we. Asli. Emang kadulungan. Heeh, oke, sugan aya renunganna tadi. Sugan atuh ayeuna. Heeh. Anu malah nyusahin itu gawe. Gawe heula we maksudna. Oh, siap atuh. Kita ah. Nah, satere teh teuing atuh ngasi teh euy. Langsung kerja aja. Nah, meh tere bayaran itu kan mah. Oh, atuh. Siap. Oke. Ada kan nih satik deh tuh. Nah, situ. Oh, udah good. Itu ulah lah. Nah, dulu deui. Kemarin beak siap ya mah. Hai, we atuh. Coba heula sakitu heula.
Wah, Nah, mana mau masak ieu? salah ke tukang adon. Kanung segede mah. Balik sia. Tenang, Sok yang bener mana ya, paling sebenarnya mah gaji kan mau diturunkan berarti mah. Kekurangan paling. Kumaha? Hah? Majikan ke Terus rek naon ka urang? Iya mental eta. Kita ngomong lah tuh urang teresep nada bicarana urang kan. minta eta tuh bos. Naon? UM. Kan bae yang diberengan gawe sing bener ta. Yang omat kayak mun bijil budak mana menta krem melekna urang. Tenang. Kak bos mah kabeh kurang dibikeun. Jat sing mana jat ngaduk teh sing balik. Siap, Bos. Seminggu deui kudu beres na ieu gimana? Siap, Bos. Sepuluh derajat ke kanan. Kaluhurna kilo ke opat. Oke. Ke kiri 1.500. Angsuran 500 ecehna 2.000. Kela bos. Naon deui? Poho euy. Aya naon jang? Aya penyalonan calon lurah 2 bulan deui. Kampung iya? Mohon kampung lamaran carita. Oh bos kudu pokona mah kudu nyalonkeun weh. Nah, jeung kudu. Da di lemur lamaran carita mah. Oh bos arsitek hiji-hijina anu paling berjasa. Kalau we masalah tim sukses mah ku urang. Bener. Pagawe loba pasti ngadukung oh bos. Benernya Oh, Soalnya urang heuh di dieu paling berjasa mah. samuhun. Arsitek pang alus-alusna urang. Mohon. Goblok dari itu teh ku urang. Angka we heuh halus ya. Oh, oke. bener ieu mah. Bener. Omat pagawe ta maneh. Jatnya. Suhe. Dukung urang. Iraha jangan kora deh. 2 bulan deui bos. Siap, calonkeun urang heuh. Oke. Pokona lamun teu malilih urang. Diduruk we goblokna Asal masing-masing. paharti we bos. Kalah, menang mah loba duit tah. Oke. Hah? Oh, Siapa lah itu? Kebenarnya urang kudu nyalonkeun, urang kudu leuwih maju ya. Soalnya urang kan ieu arsitek di lemur ieu kan hiji-hijina pang alusna. Benar. Kudu nyalonkeun ieu mah Pasti urang mah meunang lah, pede we nah ting lah. Ji. Telu. Berapa? 8. 10. Aduh, kumaha aja. Ditara pensiun. Udah aku ngurus pemajikan mau kalau tidak mata boga apalah daya tahan sampai. Assalamualaikum. Kemana mana? Ka jero. Naon? Lama. Balik deh. Pak, ieu mah aya priok Kumaha? moal kita asup. Masuk, bro, masuk. Ayo. Rek asup ka dia mah, kudu pos apeula. Tayang apa? Pos apeula? Biji 110 lah. Aduh. itu mah tuh. DJ. Dua. Tuh. Genap. 100, guys. Cukup. Kasih. Naon eta? Sopan pisan. Aya naon sadeu? Berhubung Bapak geus pensiun, Ya, ya pemilihan kades. kades. Terus kumaha? Jadi Bapak kudu nyalonkeun. Saha kumaha gitu? Bapak kudu nyalonkeun jadi kades. Ah, bapak mah jelema biasa. Maka ada dukung Bapak mau urut polisi, tentara, anu loreng.
Bapak anu berjasa anu ngajaga negara wae dijaga komo ieu sok bakal loba moal ngadukungna. tenang aya di dieu lah sok Kade ya. sok lah pokoknya mah bapak menang lah teu meunang kusaha Bakal menang gitu ternyata. teu meunang kusaha sok Butuh naon wae. pokoknya mah lah anu pokoknya mah kudu aya we lah bangsa barang-barang nu kana ditu bangsa naon teh anu baligo terus teh mayar kerjaan kendaraan meureun pawai pan Bisa. Ngan moal ayeuna moal cash paling di kuasaan kan. kemae we soal eta mah kalem gampang lah pokoknya mah kudu jadi kais Siap. Siap. pokoknya mah tenang we soal ieu mah pokoknya mah bakal menang we lah so Oke. kita menang kusaha so menang Oh, siap lah. Baik orang rek nyalonkeun. Urang rek mencayakeun ka maneh. gau atuh Bang. Ada di jalan ya. assalamualaikum Salam. Jadi kades Sugan bisa. Sugan percaya.